ridho, ikhlas. Haji Sulam dagang bubur, mudah-mudahan ngawalan salam hirupna sing makmur. Nutani nu ngarebon doakeun sing salubur. Atuh nu boga salaki ge ulah ngalanggur. Cicing randa ulah nyebut amin. Aya randa aya. Aya tolong Pak. Cicing ini belum absen. Dosa alit dosa ageng sing dihampura ku Gusti Allah nu Maha Ghafur. Muni amin teh. Tadi doa lagi. Sing kompak sadayana amin ya. Urang sasarangan ngaoskeun tasbih sadayana siap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala illa hilaliyin subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwwata Maha suci lulus nyebut takbir mah Allah kudu tak Maha suci segala puji bagi tiada Tuhan Allahu tiada daya rek balik deh. Tiada daya dan tiada melainkan hanyalah Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim an-nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi an-nabi sallallahu alaihi wa yanalul barakah kullu ini senyambung ya cari acan apal teh tah gitu mendingan jujur dipaksa-paksa ke moal bener bener apal-apal teh mendingan jujur ibu-ibu sok kurang teh boga salaki resep nu gede bohong resep nu jujur sing taring kupingkeun Pak resepkeun pamajikan boga salaki nu gede bohong rek hideung rek bodas rek pait rek kamis ka pamajikan mah kudu jujur sok bubar pengajian bisi boga niat rek namahan di pamajikan gampang geuningan tinggal jujur bisa tujuan mah lu beri molotot gitu tas gitu orang kita sholawatnya supaya hafal sadayana
Sholatullah ala toha, sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna wa bil hadi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Langkung dipayun ngenggarkeun salendang kehormatan ke aparatur pemerintahan. Dumana sinarang para lembagana aya BPD, aya LPM, Bapak Kadus, Bapak R, tehilap ka Bapak R, nutulan teh kana gawe, sanaos pinuh ku kacap, komodoi dititah nagihan BBM, ditagih masyarakat sok harares, jawabanana isuk jeung sok, engke jeung ngaregehes, wacap ja, kadang popolotot KR, pedah kumanehna teh ka bagian BL. Itulah nasib R. Hari RT teh singkatan R narip tekna terus jadi RT marip. Hidup RT hidup. Kudu hidup. Temennya yang di RT kudu paeh. Aya RT aya. Hadir RT hadir. Kudu hadir pahlawan ujung tombok jeung ujung tombak. Ya laras kan. Dan kamari Agustusan aya nu garelu, aya nu parasea samemeh ka lurah, samemeh ka camat ka saha. RT. Ari RT na milu gelut henteu. Henteu. Tapi nu katepuhan padahal RT tegel. Baik melong bantuan. Hai soalna keluarkeun padahal RT der aya nu hajat pangantenan ai budak ora baheula mah sok jarail sok ditararong dar kapangih nu noongna kira-kira eta nu ditoong bebeja ka saha ari RT na milu noong henteu nu katempuhan mah RT. Padahal RT mimpi naon cek RT teh ayeuna darah atuh teu pugu-pugu aya nu reuneuh di dieu cing-cing eta nu reuneuh kira-kira na reuneuhna ku saha teu kudu ngareuneuhan naonna banyak we cek RT teh kuring mah teu milu nyolok Ustaz. Batur menyolokna RT nu katem tempuhan padahal RT dar aya randa eta randa teh geus tahunan teu payu-payu lamun aya randa teu payu-payu buru-buru bikin ka kanu hayangan lain ka RT teu kira aduh teh RT kudu sarenan randan geus lapuk.
Mata penting ayeuna urang ngariung teh urang ngabahas Maulid Nabi. Karena coki eta. Bahas eta jauh-jauh. Ya naon. Tunggu RT dari puh terus. Malahan kamari mah RT teh ngabaragangan di lembur. Nya. Di lembur masih kuring teh itu sanes jadi kiai, cek batur kiai teh. Dari RT. Di lembur mah abi teh jadi kades. 2024 teh senat teh. Sareng Kang Haji Agus sasarengan. Abdi mah di penyuluh agama non PNS 2018 teh lengser jadi kepala desa kapilih. Ada teh aktif keneh. Yang dipikir-pikir teh keharti jadi kades teh. Mata buru-buru we ka dieu. Ada abdi rek naonan jauh-jauh ti ka Somalang ka dieu rek neangan dulur. Pok sangangan duit segala. Jika tidak Ustaz oge punya muka, punya rarai. Sok mata kabeureugeun beungeut Ustaz wae duit poksa. Sing kuring ka dieu teh rek neangan dulur. Mata RT di lembur teh ngabaregangan. Gara-gara Covid-19 teh Kang. Cobaan atuh kamari mah dirongsen ka Cereng. Da hariwang di sini anggap pamimpin abdi ayeuna selama dipimpin ku abdi teh kurang vitamin, kurang gizi RT. Nah aku abdi ditingali rongsenanana. Nah tapak melototan masyarakat hungkul. Sigana murid cengkat, irungna cengkat, socana. Tekau painu teka bagian bantuan. Eta malahan mengujian status dina Facebook, dina WA. Ai KTP dicopot, hari kakak dicopot, menang bantuan itu dilaglat sugan ku RT tuh. Beak RT mah. Hah? Malahan tong boroni anu hirup nu maot ge barari jil deui ngaranna. Kantor pos kebingungan kudu nganterkeun ka makam. Maka ibu punten-punten kuring ayeuna mensosialisasikeun ka masyarakat. Nah data teh di urang unggul nu kacau henteu lain di Subang unggul, di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana sa Indonesia. Malahan aya kejadian sampai ribut. Sampai anu demo. Ku teu arapal masyarakat teh da dina TV pan di warga jiga geunah. Aya salapan pantau bantuan. No garek eta ge no kejeun naon minyak ti gubernur sakali-kalina bijil. Eueuh deui bijil. Pacek rakyat mah disangkana. Dituang ku pengurus. Mata ku kitu punten lain teh goblokkeun bantuan, ieu mah nyaah. Terus-terusan ayeuna bantuan terus-terusan tapi datana acak-acakan. Mata ku kituna doakeun urang sadayana. Pak RT dugikeun ka penjabat kaluhurna sing cecek pancek dina bener amin. Seset siat tambah siat. Genah merenah nyanak masyarakat dina jalan ibadah. Amin ya Rabbal kali tidinya Nazim kuring nyanggakeun salam baktosna kajajaran pengurus MUI ke para ulama, para ustad wal ustadah. Sim kuring hadir di dieu sanes luhur ku ilmu, sanes jembar ku pangabisa, nanging sejadi niatan silaturahmi. Ujung dulur. Hari jeung dulur mah pan bungah teu bungah, nu penting bunga. Ngeunah teu ngeunah nu penting. Ngeunah seuri teu seuri nu penting. Seuri nu teu meunang mah seseurian. Nu seseurian mah jelema gelo. Mata Kang Agus ayeuna ngundang Ustad Amir lain Ustad gelo. Ujug-ujugana gelo we teh. Aya ge kamari nu rame urusan nu gelo pemilihan gubernur. Ustad diudag-udag ku nu gelo. Ustad aya nu ditusuk ku nu gelo. Ustad aya nu ditenggelan di nu gelo. Malahan aya nu sampai meninggal gara-gara ditenggelan ku nu gelo. Pemilihan gubernur kemarin. Nah, beres pemilihan gubernur nu gelo udag-udag Ustad teh eueuh deui. Aya mah lain Ustad gelo. Ustad Amir. Nami abdi teh Haji Amiruddin tuh. Haji Amiruddin. Waduh aya juragan empang sagala di dieu. Eta.
Kasepan mana yang itu? Kasepan itu kita ceramah tuh. Kali deh, nami abdi teh Haji Amir Rudin oge. Ai Rudin artina tarat para mandi. Berarti ustad eta akan baik tong dipakai jadi hat. Da urang mah jeung du hiji disebut ustad gelokeun bae. Disebut tara mandi keun bae, da urang mah jeung dulur. Ustad ayeuna mah kabagi dua, aya ustad bau aya mau ustad. Ustad teh kabagi dua, hiji ustad bau nu kadua bau ustad. Ari ieu mah ustad Amir. Tiga ngewa deh dia mah. Udah telat dia gitu. Terbaik telat kepan urang mah jeung dulur. Maka kukituna mudah-mudahan orang sing jadi dulur dunia rau akhirat. Nah, tuh Pak Usam menyebutkan dulur-dulur wae tadi kene sabab jelema ayeuna punten-punten cicing di Islam, cicing di keimanan tapi teu sadar urang teh jeung dulur ari geus maot ditanya. Sok ditaukinan man ihwanuki geus maot eta mah. Urang ayeuna sadarkeun umat Islam sareng urang teh jeung ieu mah jeung dulur henteu jeung tatangga parang kana hutang hese dulur atuh innamal mu'minuna inna harap taukid mana majaidah mainnya mucek santri cek kiai mah can saya kene asal iman kalau jeung ka Rasul urang teh jeung dulur. Ulang udang-udang saturunan, ada saturunan mati Nabi Adam kabeh. Orang Jepang, orang Korea, orang Cina dulur saturunan, tapi cantang tuh jadi dulur dunya jeung akhirat. Ai urang nu ngariung kieu mah tuh bakal jadi dunya akhirat dulur. Amin. Tapi jeung akur. Yang mata tangga karek pindah ningali salakina goreng majikanna da geulis hanjak salakina mastakana dong urang makan dulur gitu kade itu komo usum pemilihan sakedeung deui pemilihan gubernur pemilihan presiden wah geus ngantri pemilihan dewan isu pake to mah gambar-gambar teh ngajalejer ya. Naon dampakna akibatna nu duluran Pak. Quran nu mana nu dipake geuningan setiap pemilihan para sewa. Quran nu mana nu dipake urang teh. Tatangga jeung tatangga silih delekan so udon digedekeun inna dona sanjana gede prasangka. Halo? Betul apa betul? Udah katingali. Oh, abdi datang ka direk minta dukungan nyalonkeun bupati, teu mawa duit rek dicoblos semua. Cing taring rek dicoblos semua. Udah geus hafal. Keun bae nu penting mah jujur. Kedek-kedek moal. Ulah duitna dicokot nyoblos. Henteu. Aya nu kitu? Teu aja eta teh. Tak ada nitip raketkeun duduluran babarayaan ulah ruksa ku gara-gara jalma saliwat datang ka lembur urang dagang bendera kekelebetan tokoh digejretkeun tokoh masyarakat diwiwirang tokoh kiai tapi dipit eta buktina jeung fakta walau kana muron sim kuring harus menyampaikan itu sabab pemilihan lain kakarek lain kamari tapi naha setiap pemilihan jeung dulur teu akur jeung tatangga para sea gara-gara pilihan pada berbeda mata umat Islam kudu sauyun turung tung teu make jrek tapi mau matahan ece ngan sorkur turung tung jeung dulur kudu
Jadi jeung dulur kudu jeung tatangga ulah parase saatna umat Islam ayeuna mah kudu sauyuna turung baiklah apa urang mah jeung dulur ieu problem urang di mana-mana. Pada kukituna doakeun para ulama, para kiai, ustad wal ustad di lembur urang. Calon presiden mah geus ngantri kan. Bupati geus ngantri. Calon gubernur geus seueur. Tapi kagantos kiai, ulama, ustad di lembur urang teu gampil ceuk. Saha di mana isuk pageto? Nu biasana kiai ulama nu imaman masjid tos teu araya rek saha gantina. Cok cek. Hampir rata-rata di RT ngakolakeun budak hayang laluhur dina sakolana loba. Tapi nu jadi kiai budak di pasantrenkeun nah jadi sadayana can tantu puluhan tahun butuhna pasantren. Mata kukituna doakeun nu malah santren nu caket sareng tebihna sing istiqomah. Mudah-mudahan jadi murang kali anu soleh wa solehah. Sing jadi penerus para ulama, para kiai kamu di lembur urang sadayana amin. Amin ya Allah ya Robbal. Di lembur sim kuring mah punten-punten. Lamun milarian kiai atau ustad teh nya eta ayeuna mah kiai nu bisa ditanggap. Lain kiai nu bisa dianggap. Jadi neangan kiai teh nurame. Di itu teh keur musim. Matak bubar pangajian teh lain menang ilmu. Halo. Bubar pangajian teh lain menang ilmu. Datang jalma nu teu milu pangajian tepung jeung ece isuk teh. Ceu, penting pangajian di mana? Mau balikna di Kasomalang. Eta nu teu ngaji mah nya, mun jeung mah teu hadir jeung nanya ge salah, rame henteu. Emang nama yang goreng. Cing atuh nu ngaji teuing mah ulah sarwana. Bro, tunuh. Gagal panitia teh. Mondang ustad teh pikatunuheun. Tuh, beujeuh mah teu ngaregepkeun, nya manehna tunuh. Kalah nyarekan ka panitia, nyarekan ka kiai ongkoh. Da ieu mah neangan jamaah teh neangan kiai teh nu bisa ditanggap lain kiai nu bisa dianggap di lemur sim kuring mah ai di dieu mah ada dulurna diajak pangajian aja ayo urang pangajian mangga ti payu ajak deui aja hayu urang pangajian mangga ti payu nari pas tatangga aya sholawatan tatangga nu syukuran pang payuna malahan kantong ge lain nu pangleutik kok gede-gede kantong ge ulah katingali di lembur abdi mah kitu didandak dengdek kata tangga rek syukuran malahan mah geus disanghareupan model kieu tah aduh ieu teh geus ngorbaneun hungkul ieu teh pikireun kantong da lain jasir lain albar janji dina kantong ieu teh geus katayap sarelek lalaunan can dimanggakeun eta teh api-api geureuh asup eta teh hiji geus kanyahoan di ditu mah tare cek nu boga hajat teh sakanten rencana oh eta teh langsung dikieun tah sah lain hiji-hiji deui dimarolokeun dan teh balik tanya ku salakina mulih ti mana nyai uih marhabaan aya tatangga syukuran naon hasilna disodorkeun kantong badak teh tayeu mana kalah nyodorkeun kantong buka heula tuh bapada tapi pas dibuka teh tiga kantong Doraemon sareleh pembijil teh opak jeruk di ditu mah anu kitu kan da ayeuna mah pangaosan bapak-bapak geus teu pati laku. Nah, ngondang biasana bapak-bapak jam hiji datang setengah dua. Ibu-ibu mah setengah hiji geus wah keblak dina grup ge rame.
Ayo bapak-bapak mah dionang jam 1 setengah 2 datang. Lain buru-buru geladar kalah ka udun. Hah? Cek pamajikan anak, tuh tinggal salaki kuring mari udun ka beuli, ari meuli tiung gerak. Keur pamajikan teh ka beuli. Cager teh salaki nu kitu. Sing tarik ya. Mata udun ge cager. Nya bawa we ka rumah sakit, ka klinik. Nah salaki urang bari udun. Tah. Mata nu udun mah cirina cager. Cager mata udun ka. Hah, mendingan udun keur hirup. Ini mah geus maot mental. Udun. Jeung geus maot mah teh nyahuan aya udun nu alus. Mentana teh upat. Paling banterna gunang garam beureuh. Jino kemarin kan itu mataku kituna punten-punten ayeuna mah pengajian teh dikuasai ku ibu-ibu karena ibu-ibu luar biasa ini mah. Siapa yang berani menghadapi kematian ibu-ibu tinimbang bapak-bapak sok satu kali ngelahirkan anak satu menghadapi kematian mun boga budakna tilu kali kematian. Luar biasa seorang ibu, maka surga ada di telapak seorang ibu. Leres tak? Keberanian seorang ibu menghadapi kematiannya siapa? Hebatnya ibu-ibu. Pengajian rame ibu-ibu. Malahan unyam-inyam kita nyahun ke salaki. Ibu-ibu. Keberanian seorang ibu-ibu. Ya, sok lalaki gagah di luar. Di kohar paman pensiun ditelepon ku pamajikanana ngarupuyuk tiga kerupuk kacaian gagah teh di luar balik ka imahna ku pamajikanana ngarupuyuk mata hebatna ibu-ibu yang hidup bisa mati yang mati bisa usaha itu ibu-ibu mata hebat geus mulai bandingkeun anak. Nah, malahan lamun poe Rebo, poe Kamis, kadang-kadang seminggu sekali di lemur abdi kok. Eta teh maca Albert janji, maca lejer eta. Mun eueuh hiji ge diteangan teh. Di ditu mah lain aya berjanji abtadiul imla bismidatil ali lain. Di ditu. Bapan abdi saplak jadi kades jadi apal. Ngomong isuk-isuk geus aya nu ceuri. Pak kades tulungan. Perasaan enak teh dinten teh usum setor. Pas nunjuk kalau rasan teh gaduh. Ece tulungan cenah kanggo sakalian ayeuna mah. Cek abi ari ece nginjemna teh bebeja ari usum setor bebeja. Kumaha jawabanana? Heuh atuh wayahna we da kewajiban pamimpin, tong boroning keur pahitna, tong boroning keur abisna keur pahitna ge wajib nulungan. Bisaan eta masyarakat ayeuna mah. Cek abi ai salaki apaleun teh? Henteu. Mun kudu aya tanda tangan salaki dipaling we cenah. Kade ece ka hareupan kudu nyahueun salaki da geus loba tatangga ece nu anjur-anjuran rumah tangga. Lain hiji lain dua tapi kan cara rai rumah tangga teh gara-gara pamajikan unyam-inyam teu nyahueun salaki. Jobrolan teh. Kumaha malikeun mah? Kalau resan abdi ge namut nu ieu mah teu bodoh niat-niat acan.